A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tathbutu lan tetap ya sariqah bisyahadati rajulaini kalawan saksi wong lanang rod. Kalau syahida rajul maka lamun nyakseni sapa wong lanang wa mra'atani lan wong wadon doro sabatal mal wala qama maka tetap apa harta lan ora wa yushtaratu lan den syarat dzikru syahidi opo nuture syahidain saksi roro syurut as-sariqati ing pirang-pirang syarat sariqah. Walau ikhtalafa syahidani lan lamun perbutan sopoh saksi roro kaqaulihi kaya ucapane ahad syahide ucap-ucap ing lafal saroko nyolong ya si sari wong sari bukrotan ing dalam isuk-isuk wal akhrilan ucapan kanggo wene asyiyatan ing lapan asyiyatan ing dalam sore-sore fabatilatun maka iku kang batal maka utawi syahadahe iku kang batal wa ala sariki roduma sarokolan wajib ingatase wong kang nyolong opo ngabalikeun barang kang wis nyolong ya sarik ing emak fayan taliba maka lamun rusak yang madhaminahu maka ketempuhan ya sariku ing emak watu kutu yaminuhu Lenden tugal tangan ya sarik bayan sarokasanian badakotiha maka lamun nyolong ya sarik balenan kang kapingdo dalam sawusana dan tugal yamin farijluhu yusrum maka iku sikile sarik kang kiwa wasali sanan ingkang kaping 3 aduh ya duhul yusra iku tangan sari kang kiwa warabian ingkang kaping 4 mari jluhu yu madi baruang
iku sikil lezari kang tengen dua badalika yu'azzarulan ing dalam sausane mangkono ko yu'azzaru den takzir ya sari kok den takzir ya sari yana ngawirid be kita 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana tambah deh 40 poe can aya karasana aing ngawirid teu karna Allah mah pada ju capek mantak ngawirid kudu karna Allah teh abeh terus aing ngawirid eueuh karasana mah kos urang ngawirid pelet aja kurang diwirid 7 poe 7 peuting wirid geus eueuh sakali deui geus capek aing wiridan kos nu eueuh deui bikang bae mulai tah geus hayang aing geus tasbih dipegat-pegateun aduh karasa da wiridan mah asal aya maksud henteu lillah atuh geus terenggeussan kamari mah si budak eta masyaallah salat hajat deui kadeuleuh ku aing bareng ku ari tilok tanya ente keur kamari mah kadeuleuh salat hajat teh ku kuali tilok capek saca kurang tuh karasana ku aing puguhna mah aing kapanggih jeung kuntilanak bae kaluar bong lamun teu karna Allah mah capek tapi lamun urang karna Allah beki kebel beki nikmat beki lazat beki indah sebab lamun aya unsur-unsur duniawi moal ngeunaheun tapi lamun urang karna Allah makin kebel nikmat ngeunaheun dibere ku Allah ke hikmah ngaranna aya kanikmatan moal ge tentrem nya lamun teu ku Allah teu dibere kanikmatan beres di jero hate teh nikmat ngeunaheun nu kos kitu mah hese dicaritakeunana sebab eta mah penemuan ruhani batin teh ieu jelema ngawirid terus bae geus diwirid ge eueuh karasana akhirna hadam wiridan teh kan kawali madarata hadam kasugihan teh datang Waalaikumsalam katuan aun maneh enak kula kan hadam malaikat hadam kasugihan jelema ngawirid bae tapi kula ieu encan diberek dan dibercan dimenangkeun ngabukakeun saha nu ngawiridna si fulan kumaha ngawiridna ka anu oh atuh cek Tuhan teh moal hasil datang ka pae ge sebab ngaran aing teu dipuas je bejakeun aya tuh kuat atuh ngaran aing waduh kukuranana lamun nyana teu nyebut ngaran aing cek Tuhan teh wiridan mah wiridan we ngan moal aya karasan bejakeun tah Adam ngarupa manusia geus dibejakeun datangnya begitu datang nyaritakeun hampura kula boga wiridan seakan-akan kula ieu encan pamit ka Tuhan Syekh ayeuna rek pamit abdi izin geus kieu coba atuh begitu disilsilahan waduh ilah hadratin nabi pas tak diwirid masyaallah karas tah dipuat ngaran doang aya nu geus bagus wiridanna nahju karasa kunyana ditambahan ila ruhi haji pendi nutup atuh nu sarasa ge rutup cek cenah kok jadi bararacet kieu itu boro-boro jang batur cenah ge macet tah ieu ulah salah hadiah ulah salah sebab di ditu da kayak dibukakeun aya ditutupkeun aya dibukakeun aya ditutupkeun tah eta siga de ji cenah kula betilok hade ge ulah sok dihadiahan
salah-salah ulah sok dihadiah geus tuan saya lamun dihadiahan masyaallah mentak sadunia ieu sadunia lain di urang bae dipuat bae teh Abdul Qadir sebab nyanana pernah nyarita kitu dina manakibna entak komo atuh woh urang ayeuna ti jauh keneh geus ngumpul nyahuan kan nomor 5.000 ya 5.000 cek ya udah tapi tetap di aku baik ya aku jadinya pas dek ditulis ku malaikat ulah kakek tungtung ditungtung aya ditungtung pangboncitan kalau salah ditungtungin mencara engke kapal nyana jadi kenek bawa masyaallah loba cerita-cerita Tuhan Syekh mah anu nenangkeun kapikiran urang. Geus urang eueuh di momana ge anu buca baca Tuhan Syekh teh dipuat eueuh. Kurang kumaha hararebat anu sejen. Syekh Naksabandi Imam Bahauddin An-Naksabandi, Imam Abi Yazid Al-Bistami, Imam Tijani, kemudian Utsman eta ai toriko makan sesuai ajeng pencetusna Ghazaliyah dan lain sebagainya. Kemudian Abu Hasan As-Sadzili geus loba bae Satoriyah dan lain sebagainya. Tapi henteu cara tuan Syekh. Maksudna lamun nu boga wiridan kadinya karak dihadiah. Ai nu henteu wirid kadinya teh henteu. Tapi tuan Syekh Abdul Qadir muk bae sadunya muat kabeh kan. Asal ge sahabat bae. Abu Bakar Umar Utsman Ali eta tuan Syekh kabawa bae. Di mana bae eta mah? Masyaallah. Ku sebab naon? Eta pernah lain hiji bae jelema anu urad wirid teh hayang ketenangan sarua. Anu wirid hayang tenang tapi teu daek tenang-tenang. Datangan ku tuan Syekh. Hadiahan aing. Mun ceuk ngomong urang nama nyaw aing nyaw kula teh baheula nu mah teh. Hasana sogol ngadeng aing mah. Asyik ku aing tuh. Tapi ngirain seubeuh perasaan. Henteu cara kita coba hadiahan pribados. Ceble tah mah pas itu. Ayo begitu lah. Coba ke hadiahan aing ge. Oh, cek urang bener tah ye. Nu geus ge lain deui. Asa ngeunaheun ngomong teh. Pas perasaan. Mun cara sayur teh uyahna asemna pas. Cek urang Bandung jodoh atuh nyana bae meureun atuh emang aing kos kieu jigana. Aduh. Tah. Jelema ngawirid yang ketenangan ieu mah tenang. Kulantaran geus sababaraha taun eueuh ketenangan. Ni datang ka Tuhan Syekh. Kuatkeun ngaran kaula. Coba kuatkeun di silsilahna. Set masyaallah teu kebal. Teu kebal langsung sebab hadirnya rasa kata hadir orang mamaca gitu tah kutub rombani walan dulu kayak gitu nyana hadir pas begitu baca ceknya nabi mah kiamat niatna hiberde tayang aing dayang hadir ceknya kunaon pakai usaha ya kutub rombani. Tuh, jadi ya dia waliullah bakumah gitu, masya Allah. Ayo jelema terpercaya kakawalian Tuhan saya terpercaya, ayo terpercaya Pak Abdul Qadir wali ceknya. Sebab jana sok naik kuda, aju kuda nopang bagusna. Wali macamnya ceknya nanti lo naik nopang bagusna. Terus karena naik kuda gitu. Kapan kita jeung jelema anu teu percaya teh? Wan, sogol atuh teu percaya. Naik kuda sangeunahna we karunya tak kuda, tuluy tumpakan kitu. Cek Tuhan saya teh. Justru kula numpak kuda teh karunya ka kuda. Kula lamun teu karunya ka kuda, kula mah moal numpak kuda leumpang. Karunya si tumpakan, berat teh.
nyana menta ditumpakan kula ngomong ulah naik nusasa kula becak kuda salila kura sehat dah nyok udah ngomong percaya mah hese percaya mah hese ngan sanajan kula numpak kuda tapi kula mah teu ngaberateun kanyan wah nya babawaan nya tuan mah nyambi bisa teu berat mun hayang nyaho ye delekeun ku maneh delekeun horenganan nganggang jadi kuda-kudanya nama jadi teu nempel tak ka kuda didelekeun we kieu ih tuan kaget dah mun hayang percaya kula kuari moal milu jeung kuda sila bade luhur kudana lurus ka ditu tuan saya nama sila bade luhur kakarak ge da percaya masyaallah jakarak percaya aju nyana ka ditu deui sorangan ngaji pedi mah tuh mun kitu set atuh ngagujubar eta bisa sila di luhur kuda tapi teu nempel mata kuda teh teu karasa berat cek kuda teh isi geus numpak tancan unggal numpak kuda cak kuda teh geus numpak tancan geus kuda ge kan ngomong deh jeung kuda ngobrol nya ge jeung bangsana mah aing waduh itu makan kutuan teu karasa naon kan heran teh kuda nu sejen hayang disarua coba cenah pan kuda teh lamun ditumpakan ku Haji Peni mah mondoyok aw jakna kuat moal kula ieu cak kuda nu sejen jelema mah leutik aduh lah nyaho jakna berat dosa meureun jakna ieu kuda ge ngomong Masya Allah aya nu gede awakna tapi hampang aya nu leutik berat eta teh tergantung ku dirina masing-masing urang ieu bae mayit aya nu leutik berat gotong mayit aya nu gede berat biasa teh mah tapi aya nu hampang gede hampang beda sebab asal jeger berat biasana lamun biasa bae teu pati jeger tepati jeger hampang lamun komo biasa hampang itu kos keur hirup da bae nah hayangeun kuda nu sejen keukeuh hayang ngomong ka tuan sekula hayang ditumpakan sakali becak nya teh kumaha tumpakan karunya teh kan ku sebab hayang jadi karunya tumpak kadinya nya da ge usah diset bae geus tumpak tancan cak kuda entos Masya Allah teu karasa nempel aja atuh nganggang ya namun kuda teh nganggang gitu. Jadi lamun kuda lumpat atuh nyanana embung milu atuh terus we ka ditu kuda nyanaan iyalah seorang kutubul aulia wali Allah eta nu kitu lain manehna bae Imam Abu Yazid Al-Bistami kayak kitu sarua malah Imam Abu Yazid bari numpak himar Abu Yazid Al-Bistami numpak himar babawaanna teu diteuneun di himar dipanggul nu di dieu nu di suhu pancak jelema teh atuh numpak himar tapi dipanggul babawaanna atuh dihimarkeun bae kok dipanggul sih harerane unggal liwat kitu bae babawaan teh dipanggul ka dieu jadi numpak himar teh nyana doang henteu ditenden di tonggong himar henteu atau depan himar mah gagah alabatan kuda himar mah tapi unggal numpak kitu bae di lahun atau di punggu atau di dieu satu ketika makan aya nu ngomong tuan atuh kunaon eta babawaan ditenden di pundak atuh di dinya bae si jalega keneh besi berat teu besi berat teu himar besi berat teu pan meureun ditenden di dieu ge berat bakur. Ditenden di pundak atuh ngaberat bakur bae jadi dijadinya keneh. Henteu ceukna besi berateun ditenden di dieu mah. Teu kaharti cenah tuh. Besi berateun kumaha aya ditenden di pundakna ditonggong jeung di pundak tuan atuh ban akut beratna henteu ceukna. Pan bisa henteu mun hayang nyaho ceukna kuari lamun ditenden di dieu mah pan nempel tapi lamun ditenden di dieu mah teu nempel can kaharti teu nempel kumaha ceukna teh
lamun ieu babawaan ditenen ditonggong himar karasa ku himar beraten tapi lamun ditenen di pundak kula atau di suhun kan teu nempel ka tonggong himar moal beraten panjang tuan panjang tuan ge meureunanan akur beraten teu pan bisa teu pan kula mah teu nempel ka himar tukar arti manya teu nempel ya hayang dibuktikan kotek himar terus lurus Imam Abu Yazid kieu besilah kabeh lain deuleu himar deuleu Abu Yazid sakian aja tah watak ge kula mah lamun numpak nanaon babawaanna ditenden di pundak di dieu sebab naon kula nu mawa himar mah teu ngarasa mawa kula masyaallah nu mantak hewan teh harayang ditumpakkan ku ahli Allah mah teu karasa lamun ditumpakkan ku si eta mah merod asal endeg we geus kikian bae geus kikian bae malah ngomong ka baturna sia bae emang kunaon aing capek mah si eta encan nanjak encan naon aing geus kesangan kasiksa aing tah beda tuh gitulah cerita-cerita para hamba Allah boro-boro ka makhluk ka hewan tengah berat ka hewan tengah berat naik kuda naik himar emangnya nempel beraten karunya karasa ku dirina bahwa mun aing nempel bakal beraten teu nya mah nu mantak deudeuh jeung nyaah teh ya lain mereka manusia ka hewan ge karunya gitulah wali Allah mantak harayang kadatangan ku wali Allah mah lantaran karena hati jembar mau berkah beres berangkat nak beres silaturahmina ngeunaheun kadengena masyaallah alhamdulillah urang hayang deui kadatangan kusabab berkah kadatangan ngeunaheun kadatangan ku kieu eta nu itu ge hutang jan beres urut nyuguhan nyana urut mawa babaan nyana haju deuk datang deui bae masyaallah mun bisa mah ulah lah eta teu mau berkah di warung urut jana meuli rokok meuli lauk meuli naon can kataur datang ka ayeuna pan berat kata kos kitu masyaallah urusan dunia mah berat bae kecuali jelema nu hayang mere kan aya jelema nu hayang mere aya nu kapaksa mere aya nu embung mere aya dua hayang mere mah keur mah aya aju janana hayang sugema perasaan aya anu datang culak cileuk boga mah boga ngan teu hayang mere mah kulantaran datang kapaksa mere teu meunang ganjaran nu embung bere nyumput pan aya guru sia teu hayang aing lah bulan kamari geus datang ka dieu ju teu hayang kajen teu kapangigi jeung guru aing geus teu hayang mere sebab teu karasa moal berkah nu karasa berkat ka bawah goyana jadi tenang idza zukiratil auliya nazalatis sakinah di mana disebut-sebut wali tentrem diri urang boro-boro nu itu Imam Abu Yazid Bistami Abu Bakar Shibli Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain-lain sirisik timaletan gus jelas tah mah bu naon kitu ngaranna kutub urang ngadenge guru-guru urang Syekh Asnawi tenang perasaan kana Syekh Maulana Hasanuddin Banten tenang perasaan ngeunaheun milu jeung nya mah ngeunaheun sebab aya hiji muridna milu jeung Syekh Imam Maulana Hasanuddin dekat Cirebon kan ka Cirebon teh lempang paling naik kuda naik hewan-hewan sapi zaman harita teh lempang kakara ke datang sabarnya dengan murid teh Noel deh kunaon capek tadi ge ulah milu teu kulah hayang milu ka ditu geus balik deui ka tu ka Banten henteu milu mah hayangan capek ribet aing moal sia ieu cek wala zabi ribet geus atuh kieu betul ayo ge cekel sorban ya haju peureum bae ulah bentak peureum moal capek
geus atuh cekelan sorban peureuh teu kebal datang ka Cirebon datang itu cuaca eta tadi berapa lempang lalawa omong penting mah datang engke balik nanyan mikiran balik balik dah gula dicekelan deui mah masing-masing balik nama ada tapahara jasa Masya Allah karim temenang tak ilmu kitu digunakan lamun encan darurat ilmu kawalian temenang digunakan lamun encan darurat lamun memang capek nak karak setengah capek mal bisa tapi lamun capek bener-bener capek ieu mah geus teu bisa dipaksakeun kadieu capek nak karak boh jang diri boh jang batur karak dipetakeun Masya Allah jadi orang kan milu jeung nu kitu mah tenang tentrem moal aya teu hasil maksud moal coba lamun milu jeung si eta Manji mun capek jasa enggak sia di dieu tungguan pokoknya saya balik los di dieu tungguan di dahar mau los balik terus bae paneta ngaranna jayomkeun teu geuraheun kan kana teh Masya Allah jeung kaliwatan teh bareng ayeuna geus teu kuat bae bila perlu di ais ya Allah ya Rabbi ngeunaheun teh ari nyaritakeun ahli Allah mengeunah Syekh Nawawi berangkat pesantren ke Jawa Timur balik Alas Roban balik di Alas Roban penting yana mau tungked cenah istirahat bae di dieu cek Syekh Nawawi teh abeh kaburu tahajud sare layap saeutik ke tahajud geus wah ieu bangun aya gubug cek teh sare di gubug tungkedna diteudeun meta di lawang gubug tek nyana sare beuti gudang neangan sumur turun ka handap saeutik aya cai wudu salat di gubug beres berangkat itu berangkat teh gubug eueuh gubug tadi mana eueuh Masya Allah horenganan hulu orai calangap gitu imah jadu tadi teh horenganan Masya Allah cak saya Nawawi jadi saya Nawawi teh HS diletah orai pengen ngembol cak yana teh pengen ngembol biasa orang letah orai pan eta lain lalagan atuh lamun si eta basarnya geus tinggal wala-wala cak geus tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun geus eueuh kuburan-kuburan acan dileg-leg lep Masya Allah eta jadi cak orai teh kula dititah ku Gusti Allah dipersiapkeun di ratusan tahun ngahajajang ngiuhan anjeun deuk ku baca maka wali mah yen batak atuh teu sieun sadajan ka orai geus semua oraina ge geus dipersiapkeun jang ngiuhan aduh pan urang mah neuleuh orai leutik oraina ge nang tangan wah orang itu nang tangan ke urang lagi lupa namun lupa Monggol mah cak orang itu sieun sia kai encan di kuburan sia orang sujaul akro kakara ku aing doang sia lumpat engke lumpat ke mana sia ayo sia jelema nu teu zakat engke tah sujail akro cak orang ngomong orang ge nyaun kan segede aing bae sia lulumpatan di kuburan sia dek lumpat ke mana leg-leg sia orang ngomong orang ngaleo eta pan urang Masya Allah eta Syekh Nawawi ngiuhan sare di hulu orai calangap di letahna ya Allah ya Rabbi Masya Allah kanyahoan anak eta orai teh deui ditungkedna teh luhurna lencos aya getihan urut nahan tah kata
cik Syekh Nawawi teh hampura tuh salah sakeun teh. Eta bisa hampuran gitu. Kan mun urang mah kabeneran moal tungked dieu. Heuh sia. Orek ngaleos. Masyaallah. Nurut. Teh Syekh Nawawi nu mantak dibaraca sadunya kitabna lain alagan waliyun min auliyaillah. Kurang kumaha kuari kaluaran misro doktor nyieun kitab urang embung maca sebab naon sakadar akademis atuh ieu kieu mubtadana ieu kieu khobarna ieu kasimpulanna qadiyahna ieu bilagahna ieu sakadar akademis atuh bararisa urang ge lamun pangangguran majuan jieun teh teu bisa. Tapi kan orang mau tuh, ya hebat kan nang aing. Urang mah gitu bae. Wali makan lain geus ngarang teh tutup ke istikharohan ka Gusti. Mun kira-kira aya mangpaatna nyanggakeun, Gusti. Mun mangpaatna ulah Gusti. Ulah aya unsur-unsurna. Urang mah karak nulis sholawat bae dilarang memfotokopi tanpa izin yang bikin. Harus ada izin dan izinnya harus 5 juta. Tolol teh. Dikamangpaatkeun geus ulah kitu eueuh. Tulisan di kitab Syekh Nawawi dilarang memperbanyak kitab ini tanpa ada izin dari Nawawi atau ahli waris Nawawi. Kasihkan sama Nawawi atau ahli waris Nawawi. Berapa kakarak boga itu dilarang mengfotokopi. Berarti kan aya unsur-unsur urang. Terus gitu. Teu beres. Teu tentrem. Jeung wali mah tentrem. Masyaallah. Wirid ge. Ieu cenah Quran ulah, saeutik mah ulah. Mingpang geus menggir deui bae kawalianana geus eueuh. Henteu, ayo terus. Satungtung aya manfaat. Ngeunah. Nah ieulah urang poe Minggu ulah ngajakan batur. Abeh gede daharna urang. Geus urang bae. Lempengkeun ka Allah, lempengkeun ka Kangjeng Rasulullah, lempengkeun ka wali Allah. Libatkan diri aing endeup hadir zikir babarengan jeung jamaah-jamaah. Maksudna hayang menang pitulung ti Kangjeng, pitulung ti para wali Allah. Insyaallah. Emang kumaha deui? Anu paling indah jasa ka hate ketika ahli-ahli Allah, wali-wali Allah, syuhada di akhirat surga nu sakicep nu sakilat anu lumpat nu hiber blor ka surga. Apaan potongan karya? Ieu potongan naon ieu? Kredit aya di nyana, bunga bank aya di nyana, HP diceuli ge aya. Masa ka sorga potongan kieu? Asal ieu mah bukan gejebur kabeh mah. Dipimpin ku si eta ngagejebur. Caha, urang teh kumaha bakal diembungkan ka neraka. Ketika para wali Allah dek kana ka sorga, para wali Allah rombongan dengan bendera kewalianana. Ali karamallahu wajah, pemimpin wali Allah berangkat. Cak Kangjeng stop. Ieu rombongan sa wali-wali Allah. Kaela. Ulah wakal mementingkeun sorangan maneh mah di ditu geus jelas. Istana geus aya, bidadari geus nungguan, kenikmatan geus aya tah. Tulungan tah. Ayo coba cari nu pernah nyebut-nyebut ngaran maneh. Tangan. Ya Allah, ya Rabbi, para wali mah teu meunang. Syuhada mah geus diheula ka ditu. Para sahabat selain 70.000 geus tari heula. Anu can dibere nu teu dibere mandat geus tari heula ngeunaheun da mah geus solihin kabeh geus diheula. Tapi wali Allah ulah waka cek Kanjeng Nabi. Deuleuan heula beusi aya nu wauh ka mana. Ayo salametkeun. Lamun urang nu wauh gimana kumaha? Aing mah neuk milu ka ditu ka Abdul Qadir. Emang sia wauh aing mah osok milu. Baheula teh haol-haol bae mah. Sia aing mah henteu. Milu ge aing mah jauh.
Daharja ente aing mah daharja saja merek komo merek mah tah ieu di stop ku Kangjeng para wali Allah ditahan neuleuan muhibina pecinta-pecinta nu ta'alluq ka nyana atuh kan disalametkeun urang ka mana ieu rombonganana eta betapa istimewana Kangjeng Nabi nahan para wali ulah waka berangkat tuh deuleuan heula tah urang mah susuganan we atuh aya di dinya bareng kadele oh iya sip cek plan saya ya oh iya mah teh ya tah sangaran dia aja pendek ulang ada tuh ieu eueuh di bukuna eueuh ieu kumaha baca teu karena Allah bacana ya di exit ya tah urang lamun inget ka dinya kan indah jasa mangga wae teu percaya atuh Allah saya itu jeung Muhammadiyah urang mah salila urang boga kayakinan atuh kitu deuleu di manaqibna araya Masya Allah karim indah amat ketika manehanana milihan kade urang geus aya di dinya salah ya Allah ya Rabbi masih loba keneh da ieu mah keur carita tentrem hate urang di dunia urang tentrem di akhirat urang kabawa mudah-mudahan urang kabehan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi urang ka aku muridku para wali Allah leuwih-leuwih ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani minggu urang siap zikiran babarengan tasbutu bi syahadati rajulain tetap sariko dengan saksi dua lalaki Zaid terdakwa bahwa manehanana maling motor ajukeun ka kejaksaan sidang ketika di sidang teh kapan kudu aya saksi ahli saksi khusus jang netepkeun bahwa Zaid teh bener-bener maling kudu aya dua saksina kudu lalaki dua teu bisa selain dalam geus puguh sahibul wilayah teh nu ngageugeuh nagara anu bakal mutuskeun hukum presiden menteri gubernur bupati camat lurah teu meunang awewe lamun aya calon bupati calon gubernur calon presiden awewe kemudian kurang dipilih nu milihna tanggung jawab di akhirat haram milih awewe haram waduh cenah kamari di umroh kan umroh tinggal umroh geus haram teu beunang sebab naon sebab aya nu teu bisa diselesaikeun ku masyarakat ku dirina ku rombongan kan pemerintah di antarana lamun aya awewe henteu boga walina maot kan hakim sahibul wilayah anu kudu ngahakiman selama lain cewek kalau cewek tidak bisa makana anu kamari milih atut ulama ngabejaan bae terus bae sing hade engke bakal paeh tanggung jawab kiai kan geus nyaho ditakrib bae ditakrib Fathul Qorib eta geus sakitu geus pangleutik da kitab geus dijelaskeun haram hiji ulah budak leutik nomor kadua kudu ulah nu edan nomor katilu kudu adalah nomor kaopat kudu huriyah sifat merdeka oge kudu zukuroh sifat lalaki latasihu wilayah latasihul wilayah min imratin sah ngajenengkeun wilayah di awewe mata kula teu kaharti kiai teh haju milih cenah ngomongna ieu mah imam ngelain imam salat dak ieu mah imam nagara teu naon nu teu meunang mah imam salat ngajina sia mah bari peureum
Mantap kayak ngaji bentak. Ulah perem. Padam kotok mana guys? Aduh, itu ternyata aneh kiai kadang ngewe ku celik ulah. Kiai kulon ngaromong, iya tuh aja imam negara. Lain imam sholat itu mana imam sholat. Negara betul tanah. Ngaji ada tangga mana? Aneh. Jadi ulah osok nganabrak hukum. Adapun menang jeung teu menang lain urusan. Ngan kiai-kiai tiga tuh larang. Ceda ieu mah lain negara Islam, ieu negara demokrasi, dobelnya demokrasi nanya milih awewe. Ih, sok ararente. Dia mah kitu jeung. Asal japukan bae tuh dia mah di kumaha. Nyanding orang Pandeglang. Ayo kaja nunggus bangges kaharepna ulah abe salamat urang ditukar ke sebuah mobil, ditukar ke sebuah umroh, ditukar ke sebuah motor, tapi urang teh kanaraka naudzubillah bidzalik naon ngeunahna mobil motor aya di akhirat dipanggang. Ih haju lain jana bae ngajakan pan. Tanya masyarakat bisa, abi mah milih atut. Kita kusa, ifudoli. Enggak tadi narantena hiji jadi tilu. Ayo sia. Sakadar urang teh supaya salam di akhirat teh. Teu beunang saksi bae teu beunang awewe kudu lalaki. Atau komo nu mutuskeun masalah. Komo nu ngageugeul. Ulah. Jeung kudu al-Islamu beragama Islam haram. Ngajenengkeun pamimpin kafir haram. Tadi tidak dideuleu bae atuh di kitabna. Ieu kiai kok aneh. Ngajenengkeun pamimpin kok kafir. Muslim haram. Jadi lamun teu manyana ngajenengkeun kafir haram 2 kali ya demokrasina haram. Sebenarnya demokrasi mah heulanan eta mah masih dihulah dihelah. Tapi lamun ngajenengkeun kafir sebab ka ditu namakan kamaslahatan ai politik mah. Tapi ulah salah aturan-aturanana. Ieu mah kaje ieu mah kafir. Kiai ngajenengkeun kafir naudzubillah min dzalik. Engke kumaha engke di akhirat teu kudu nu gede-gede kitab da kula bacaan dina kitab rada gede mah bau pohara ieu mah ditakrib betu geus aya deuk mah sakitu leutikna tasbut jeung tetep sariqah Zaid didakwa bahwa Zaid maling, kemudian di sidang interogasi proses ku jaksa memerlukan untuk kekuatan dakwaan bahwa Zaid maling. 2 saksi-saksina 2 lalaki. Zaid, ya. Atas laporan dari seorang warga bahwa engkau adalah nyolong motor. Betul? Tidak, Pak. Barang buktinya ada. Dan pelapornya adalah ada. Dibutuhkan untuk penetapan bahwa engkau nyolong. 2 saksi. Saksi ada. Yang ini namanya Muhammad, yang ini Ahmad. Ahmad dan Muhammad. Pak Ahmad, ya. Betul kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong? Sangat. Jam berapa kamu menyaksikan bahwa Zaid nyolong motor? Jam 12 siang, Pak. Siang? Ya. Siang. Betul. Muhammad? Ya. Kamu betul menyaksikan bahwa Zaid telah mencuri sebuah motor? Betul. Jam berapa? Jam 12, Pak. Sarua saksi pertama jeung saksi kedua nyaksian bahwa Zaid maling motor pada jam 12. Tetep wari Zaid
tudingan maling dak ditetepkeun berarti bener ketok palu. Setelah diproses saudara Zaid dakwaan nyolong motor dan diperkuat oleh dua saksi Ahmad Muhammad, barang bukti telah ada, maka per detik ini, jam ini, hari ini, engkau yang bernama Zaid diputus bahwa engkau jelas telah mencuri sebuah motor. Tok palu, trok, trok, trok. Maka putusannya, setelah jelas bahwa engkau melakukan nyuri motor yang aturannya lebih daripada nisab, dengan demikian akan dipotong tangannya sebelah kanan. Langsung pandian bawa katihang atau bawa kameja belah ditu, langsung kieu potong boga algojo. Allahu akbar, Allahu akbar. Memang na korban. Ceker katuh. Gitulah aturan Islam. Lamun ieu dilaksanakeun, wah geus mantep jasa geus. Moal aya timbul mulang maling malah. Di Indonesia Mas. Pohara ya. Kurang nyaritakeun tentang maling, nyatut, korupsi, ambalaya. Dihandap, nyatut. Rada gede, maling. Di luhur, korupsi. Ya pada bae. Iku mah bahasane yang beda-beda ge. Motif ge iku pada. Iya. Emang sira sagendi. Krojo. Ya wis lah tuh. Saking keronjo mah wis ya ngajine ya wis ya. Ya sambung maning ke ya yang ge ya. Wallahu a'lam bishawab.